Duh, keur naon eung? Motongan cau mah. Potongan cau. Heeh. Ulah bari hulang-hulang atuh, kunaon eta betulang-ulang kitu? Kalau kepikiran geura urang teh hayang ka awewe geura mah. Kaya hayang ka awewe cenah eung. Memang geus boga awena. Aya, kana mirian sekolah geura. Kaya. Terus kumaha daekeun awen? Buta apa urang teh hayang nempel ka urang teh si awewe eta teh kumaha mangnya carana mah. Oh, hayang nempel awe eta. Heeh. Kela-kela kumaha carana nya eung. Oh, heeh. Pelet we duh atuh. Bener make pelet mah. Tah pelet. Langsung ka imahna bisa mah. Heeh mang teu ayeuna aduh ka imah nanya. Heeh, Juk. Heeh mang. Anu imah heula Heeh, Jik. Enten mah. Nah, sok. Heuleut sababaraha poe si Adul datang deui laporan. Mang. Naon eung? Aduh teh kana teh di imahna mang. Da awur-awurkeun we si pelet teh ku urang teh di hareupeun imahna mah. Lima awewe eta. Nya. Terus kumaha? Ngarempukeun geura warga jeung indungna jeung awewe eta teh. Aduh carekan aduh teh lumpat ah. Teu digebugan geuning mah. Ngawur-ngawur naon atuh pelet naon mana? Pelet lauk mah. Iya, semplak maneh mah. Naon atuh ari pelet lauk mah, pelet jampe ieu maneh teh neangan. Di lemah nu pintar. Mang abdi kitu. Aduh istri tah hayang dipelet gitu. Minta jampena gitu. Pelet teh jampe. Oh. Pelet lauk. Heeh, Lauk urang mah. Ieu sama semplak kain kita kira omean tuh kasih pauji ngagiclek. Nah, diurut kali itu pauji ngurutkeun sirah abdi itu semplak. Geus cageut datang deui ka amang ge. Ya. Anjing, ini tuh.